Ari kos teh kaos apa namanya? Apa tempat sare gitu. Tapi aing ngajajal belah. Soalnya bisi kepentingan aing itu bisa sare ke di saya di mana aing kolong mobil. Mun ieu aja mana eueuh ieu. Assalamualaikum. Mang. Punten, Mang, punten. Assalamualaikum. Apa teh nyahun kitunya? Aing ngomong punten. Meureunnya ngaranna di kota ieu mah. Permisi, Mamang. Aya jelema di jero. Sepade. Aya jelema eueuh di jero ya. Arek ngekos ya. Halo Pak, bisa pemasangan listrik gimana Pak? Ya bisa disurvei dulu. Kalau bisa, iya di lantai 3 Pak. Iya. Oke Pak, nanti saya sampaikan. Nanti saya tunggu laporan dulu Pak ya. Oke Pak. Baik. Ada kamar kosong. Tapi ada 2 doang. Di mana? Nah, ada 3 Di atas. Iya. Mau. Soalnya di sini penuh semua. Iya. Oh, ada di atas. Iya ada di atas. Kamu lihat? Terus saya lewat tangga lagi dong. Lewat tangga lagi kan ada 3. Berapa tangga lagi? Ada 30 kaki. Kosan apa apartemen ya? Lu mau dari mana? Dari kampung. Itu kalau kita gimana ceritanya? Habis ngamen? Bukan. Jadi mama teh kapan keralung sim yo? Mami kira di lembur. Jelema orang mana gitu? Bahasa campur aduk ki aing asa kagugu aing kumaha orang Sunda. Mas. Enggak, yuk lihat kosan aja. Oh, ayo. Oh, enggak, ini mantap. Ada yang ini. Ini 1. Ya. Ya begini. Coba lihat aja. Ini kamarnya ini. Iya. Nah, ini mah. Cuma lampunya mati. Wah, atuh ogah mamang mah. Ya bisa diganti sendiri, Mang. Kalau fasilitas ini. Oh, bisa Coba ya. lihat aja. Tapi bisa cepat digantinya. Kalau ada kamar nu lain mah atuh mamang teh mending kamar nu lain supaya mamang popoekan penting ieu. Ada, Mang, ada 2 lagi, ada 2 pilihan. Ya, mending nu lain lah. Coba pilih lagi. Ini mah Ayo ada di sini. jangan dulu ya. Ada di dia. Yang mana? Nah, Nah, kumaha acungna? ini buat tikus, Mang. Oh, atuh, mamang cikat tikus. Oh, mentang-mentang banget tikus. Oh. Ini, Mang. Ada yang lumayan bener ini. Ya, kayaknya Lampunya mati juga. ini bukan lampu mati, Bang, tapi tokennya habis. Oh, tokennya habis. Iya. Isi. Bisa. Ya udah lah, nggak apa-apa. Oke, saya udah terlanjur capek ini, pengen istirahat. Ngomong asli orang mana, Mang? Mamang mati Rangkas Rangkas Bitung. Bitung. Aduh sarua, Mang. Oh,
tilang kasar wah. Tuh mau naik nggak tadi baca bahasa Indonesia capek-capek punya orang Sunda matung nggak saya ngomong bahasa Sunda bae. Bukan mamang malai. Atulah aja banget toge sih toge gitu dengan Iya mah banget Betawi. Dan itu ciri orang Sunda. Cari tanah kumaha oge teh bisa kieu. Aduh. Kumaha Apa nama cari tanah panjang bisa diheundak. Yuk cari tanah mamang rumah tangga terus pamajikan teh geus teu kuat hayang meuli anu. Oh jadi gitu. Ngerti urang gitu mah. Itu pantesan. Tanya di deuleuna kurang teh ya kakuruan. Mata celok. Ajo ayeuna teu tim tempuh kitu. Jadi ayeuna teh mamang karena pelarian gitunya mamang di kampung kadieu neangan ti usahakeun gawe lah tuh gawe nomor Ngajual gitar letik. itu eta mah sambil sampingan gitu mamang bisa ngamen Enggak saya nama mamang di dieu lah nya. Ayeuna boga duit sabaraha we? boga 15.000 Atuh kerupuk eta menang sabungkus doang mah. Sekarang bae mamang mah. emang ngapos di dieu teh menang 5.000 Nah, anak dina. Itu berarti bori tadi teh ya. Arek di dinya. Enggak sih dia sapoe ieu mah digratiskeun ku urang. Nah, ya. Tapi mun atuh isuk nama atuh ayahna bae. Urang ge butuh rokok dulu tong sampurna kretek. sarua memang ge Sarua. sampurna Cuman nyokot tilu urang ge tadi. pan dibere. Oh, nggak usah gitu bae emangnya. Jaga bae urang ieu. Terus sampai 20 mah. Insyaallah jak isuk lamun mamang boga pagawean ku mamang dibayaran kosan. Geus. Ya urang karitueun soalna. Urusan deui, yang penting mah geus betah-betah bae dia suka ngomongin pegawaian suka. Heeh. Mamang ge ngeunahun yang geus boga kosan ayeuna mah jadi teu kepoekan ka PS di jalan. Oh, iya teu boga hate ieu. Bagus sih eta urang ya. Harus jaga bae made. Duh, harus nak maha ya. Kita naonnya. Jika nama remote tapi remote naon. Panasonic. Remote TV. Tapi lain dan remote TV mah lain kieu. Auto call nomornya on off apa iya nya cincek kanan nu batu selain istirahat lah capek itu tiris kieu. Nah, tadi mun teu tiris ieu mah berarti kawawa kieu aing. Ih. Aduh. Tiris kieu aing euy. Dari dua anjing kos usahanya gawe capek deh. Oh. Tirisna ieu kosan euy. Tadi mah teh tiris kieu aing mending ngajeut kieu awak aing. Gering aing ieu. Aduh. Ayo saya. Oh apa?
tadi tuh kita ngekos di aing. Kenapa ini? Tiris aing teh kawa katirisan ieu naon. Tuh AC-nya nyala. Eta. Eta ngaran AC. Iya, aing iya, mah dia remote AC ngaranna. Oh, sugan aing mah ieu remote TV ku aing dipencet. Mata kan ulang nguplak di lembur bae. Teu nyawa kan karena remote AC ge. Itu. Tuh, ieu ngaranna AC. Naon lagi karena belum dah mundur aing mah. Aduh, kieu orang budak lembur ke kotanya. Atuh aing nu repot mah ieu. Gara-gara AC sampai muriah. Stio. Coba aing pangbelik-belikeun tolak angin. JR lah yang ku tolak angin. Heeh. Biasa ku daun babadotan, ini kerok nalin. Panteun babadotan lagi. Heeh. Atuh babadotan mau barakut. Geus nya, pokona mah daek kairuan di dieu, tapi normal kan? Atuh normal. Bisa ieu mah.